Sanjaya Garang asli na soma Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana wilujeng bengi wilujeng batepang dangu deui sareng aki dina acara dongeng Sunda ti Kanaga Tepas Sunda YouTube. Pamirsa sadayana tepang dangu deui dina judul enggal lalakon Sanjaya Galunggung serial silat Cijawara Pedang Dewa Rekan Medang Hati Bandung. Pamirsa urang ngeureuyeun ngitameyan deui nya ngaguar lalakon Sanjaya dina hiji jejer carios anu judulna teh Setan Ranca Bangke. Kumaha tuh carios Setan Ranca Bangke teh urang pedar mimitinya dina bagian anu munggaran. Mugi wae ya dongeng tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana manahnya pangrepeh kana hate ubar ngabang balerkeun kacape saparantosna urang sadidinten milariki payah bari jeung saumnya. Mugi-mugi sadayana pamirsa di mana bae ayana tetep dipaparinan kasehatanna, lahirna sinareng batina, jembar manahna gampil rezekina sarta tebih dina balaina oge dikiatkeun dina anggone ngalaksanakeun ibadah saumna tug teugi dugi ka jucungnya tamat engke dina dinten boboran. Urang keureuh bae langsung pamirsa urang mimitian bae dongengna nya Setan Ranca Bangke bagian anu kahiji. Prong Setan Ranca Bangke teh jujuluk pikeun saurang tokoh golongan hideung anu umurna 80 tahun leuwih. Manehna tatapa di hiji ranca ku cara ngeueum dirina tepi sawates beuheung. Ukur sirahna hungkul anu katempo aya di saluhureun cai ranca. Tapangeueum eta dilakukeun ku dirina salila 17 taun. Kamunculanana deui kadunya pasilatan sempat jadi bahan obrolan para tokoh kolot tingkat luhur, boh ti golongan hideung sumawona golongan bodas. Maranehna nyebutkeun Setan Ranca Bangke cenah gantayangan deui, matak teu heran. Lamun sababaraha urang tokoh golongan bodas ngayakeun gempungan atawa riungan di punclut pasir singkal. 18 tahun ka tukang marundang alias Setan Ranca Bangke memehan ngancurkeun dunya pasilatan. Ngagunakeun ilmu cakra bumi.
Untung bae harita teh bisa dirubuhkeun ku ilmu puter salapana si Raja Maut. Ceuk Ki Argapura tokoh kawakan anu kasohor ku ilmu pedangna. Bener. Memang bener tapi si Raja Maut kiwari geus eueuh. Ya urang kudu bebarengan ngalawan sangkan setan ranca bangke teu ngumbar kaganasanana deui cara baheula. Tema seorang tokoh anu pangawakanana teh genut bayuh-yuh sarta janggotan bodas anu dikenal ku gelarna Si Jubah Kapur. Katua paguyuban Baramayan eta paduli pisan kana ancaman bahaya anu ngabahayakeun katentreman dunya pasilatan. Kulantaran eta manehna teh maksakeun hadir dina gempungan di Pasir Singkal eta pikeun ngabahas ngeunaan masalah munculna deui setan ranca bangke. Sigana marundang kiwari mibana ilmu anyar anu leuwih bahaya tah tibatan ilmu Cakrabumina. Awasa, kekuatan urang teh moal cukup pikeun nandingan kasaktianna si Marunda. Ceuk saurang tokoh anu buk tukangna panjang sedengkeun hareupna mah butak lenang. Tokoh anu make jubah kulawo eta ngaranna teh Buyung Gerang, dulur sapagurona Ki Kendi Dewa anu harita aya di sagigireunana. Ki Galak Gantung anu can lila tarung jeung Sanjaya ku sabab salah paham tea gancang milu nyarita bari nembongkeun kawibawaanana. Sabenerna mah aya saurang jalma anu mampu nandingan si setan ranca bangke. Tapi teuing manehna teh daek turun tangan henteu dina ieu perkara. Saha maksudna ieu teh Galak Gantung? Tanya Ki Argapura. Asalna kaula macan sanggup teh, ulah miharep ka kaula tuh, ceuk Ki Jama. Tokoh nu elmuna luhur sarta mibana pusaka kampak setan kubur. Ulah gede rasa heula Ki Jama, nu dimaksud lain anjeun. Alon Ki Galak Gantung. Oh, kucan, hampura tuh. Sugan cek kaula anu dianggap sakti ku anjeun teh. Ki Jama jadi seuri cungar cengir bari ngagarwan sirahna. Jalma nu mampu ngarubuhkeun setan ranca bangke daya lian Ki Padma Umbara alias soratan parupa. Ceuk Ki Galak Gantung deui. Asana Dewi Asmarati Pulau Andalas oge mampu pikeun nandingan kakuatan Marundang. Sumbaruni anu harita milu hadir dina eta gempungan milu mairan. Sanajan rupa jeung pangawakanana masih katempo kawas saurang wanoja anu masih ngora. Tapi Sumbaruni teh kaasup tokoh kolot ku sabab eta manehna milu diondang dina eta gempungan. Iya. Asana Dewi Asmara oge sanggup ngarumbuhkeun setan ranca bangke mah. Ceuk Ki Kendi Dewa bari unggut-unggutan. Tapi manehna teh geus sembung ngalibetkeun dirina tina bentrokan jeung saha bae ge. Manehna geus ngasingkeun diri embung kalibet dina urusan dunya pasilatan deui. Nu nyarita Ki Tumbang Laga anu umurna geus 75 tahun. Tapina masih katempo gagah pangawakanana, gayana ge masih kawas siga budak ngora. Tapi kuring ngadenge maranehna dua andrek kehadiran ieu gempungan, ceuk Sumbaruni. Dina kaayaan kitu. Wush, sleug. Ngadadak aya haseup bodas muih tarik di gigireun Sumbaruni. Awewe sakti anu neudeun cintana ka Jawara Pedang Dewa eta sempat ngagebeg reuas sakedeung.
Hasep bodas lalaunan ngiles ganti ku hiji wujud gendut, kirahna botak, anu make papakean kawas pandita. Janggot jeung godegna geus bodas kabeh. Dina dadana katampo ngagantung kalung tasbih sagerede kaleci. Tokoh nu muncul dadakan eta tayalian Resi Badranaya guruna Getih Prabu. Aduh hampura kaula cenah datang. Cek Resi Badranaya bari dua dampal leungeunna direngkepkeun, dirapetkeun dina dada bari awakna rada dibongkokeun, tananing mere hormat meureun ka sobat-sobatna nu geus hadir ti heula di eta tempat. Badranaya sugan teh anjeun moal datang. Kusabab sibuk ku urusan lanceuk anjeun Nyimas Gandrung Arum. Cek Sumaruni. Urusan jeung lanceuk kaula geus rengse. Dulu ieu ceuri kolot teh ngadenge ngeunaan kamunculan si setan ranca bangke. Firasat kaula nyebutkeun, lamun setan ranca bangke mibanda kakuatan leuwih ampuh deui kiwari. Ilmu nu leuwih hebat deui. Manehna bisa ngancurkeun eusi dunya pikeun kadua kalina. Kaula oge ngadenge sobat-sobat sadaya teh ngayakeun gempungan di pasir singkal ieu. Jadi kaula maksakeun pikeun hadir ka dieu. Kijama anu oge wanoh jeung Resi Badranaya gancang nyarita. Tugas ngalumpuhkeun setan ranca bangke leuwih hade dipercayakeun ka anjeun bae Badranaya. Nah anjeun boga kasanggupan pikeun ngungkulan kakuatan anyarna si Marundang. Bisa ngungkulan atawa henteu eta mah urusan engke. Nu penting mun sobat-sobat sakabeh mercayakeun hal eta ka kaula. Kaula bakal bajoang sakuat tenaga pikeun ngarubuhkeun si setan ranca bangke eta. Sanajan nyawa kaula jadi korban, kaula geus siap dibarengan ku hati nu ikhlas jeung ridho. Sabab ieu sakabeh teh demi bumi anu ditinca ku urang ayeuna ku kabehan, sangkan meureun henteu hancur lebur samemeh kiamat datang. Kaula henteu saruju, cek Ki Galak Gantung tegas. Kaula kabeuratan lamun Badranaya anu adu hareupan jeung Marundang. Eta mah sarua bae jeung urang mikeun hiji nyawa bari taya gunana. Setan ranca bangke teu bisa ditandingan ku cara coba-coba. Kudu aya lawan anu sakali sarang bisa nyieun manehna binasa. Lamun anjeun teu panuju, kaula oge moal maksakeun diri pikeun yang hareupan Marundang. Cek Resi Badranaya bari neuteup ka arah Ki Galak Gantung. Timbangan anjeun oge asup akal pikeun kaula mah, tapi cek anjeun saha jalmana atuh anu mampu nandingan atawa nandasa si Marundang ku sakali serang. Soratan Parupa atawa Dewi Asmara. Tapi maranehna ngadadak kadenge sora anu nyarita di gigireun Ki Galak Gantung. Kunyaon kudu kaula. Sakabeh panon langsung neutup ka jalma nu harita nyarita. Nyatana nu nyarita teh saurang tokoh kolot anu buuk janggot jeung kumisna kabeh geus cawutut bodas. Tokoh anu make papakean kain bodas disalempangkeun kana tak-tak kenca eta tayalian Ki Padma Umbara alias Eyang Soratan Parupa. Pamirsa sadayana gempungan para tokoh kahot kelas atas di Pasir Singkal ieu di alpukahan ku afiliasi di Shopee. Bila aya anu palai ngagaleuh naon bae oge atanapi ngagaleuh kaperyogian saderek sadaya pamirsa biasa diklik dina seratan produk nu aya dina handap pojok kenca ieu video atanapi dina link anu aya dina deskripsi ieu dongeng. Klik bae produk nu mana bae ge boh buku dongeng Sunda iket atanapi anu sanesna. Engke saperantosna lebet ka aplikasi Shopee nya, lebet ka Shopee mah mangga tiasa bebas
Balanja naon wae pamirsa, kumaha sakahoyong pamirsa. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan link anu aya dina ieu channel atau napi dina dongeng-dongeng Aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Hatur nuhun kana perhatosanana urang teraskeun gempunganana. Digigilna aya saurang awewe geulis anu umurna sabenerna geus kolot. Eta awewe teh tayalian tokoh sakti kadua nyaeta Dewi Asmara. Tokoh golongan hideung anu geus pindah jadi golongan bodas kulantaran diinsapkeun ku Sanjaya Galunggung. Sewaktu harita Sanjaya ngalalana, dina jejer carita Gandrung Sukma Sanjaya nyaeta ngalalana di Pulau Andalas. Saduana ge guruna Jawara Pedang Dewa sabenerna mah duanana muncul tanpa sorak jeung tanpa tanda nanaon. Apal-apal geus aya we di dinya baritaya saurang ge anu nyaho irah datangna. Pikeun maranehna tokoh-tokoh nu hadir di dinya nyaeta nu aya di Pasir Singkal kamunculan eta geus teu ngaherankeun. Maranehna apa lamun soratan parupa jeung Dewi Asmara mangrupakeun tokoh-tokoh nu aya di jajaran paling luhur di dunia pasilatan. Dina jajaran katilu ditempatan ku tokoh sasab nyaeta Siluman 7 Nyawa. Haru teuing kumaha nasibna sanggeus naragana bencar harita disapu ku napas arak setan milikna Jawara Pedang Dewa. Dewi Asmara gancang milu nyarita sanggeusna kaayaan jempling dina sababaraha tarikan napas. Kami ngadenge anu geus kajadian di dunia pasilatan, setan ranca bangke gantayangan deui. Kami ngahaja cicing sabab mibanda sobat-sobat anu kamampuanana mapakan ka setan rawa bangke. Aranjeun sobat sakabeh sabenerna anu kurang percaya diri. Jadi tegancang yen tindakan. Cigelah gantung kadenge harita kadalisan. Dewi Asmara, beja marmungtung anu didenge ku kaula ngenyaan si setan ranca bangke sameme hadir dina ieu gempungan teh. Nyaeta ngeunaan ilmu anyar anu dipimilik ku manehna. Marundang kiwari geus mibanda 2 ilmu anyar, nyaeta ilmu sukma sakti jeung cakar belah jagat. Ngagunakeun eta ilmu manehna teh geus ngaburak balik hiji wewengkon, nyaeta Gunung Kumitir, di mana di dinya aya padepokan hebat gaur lodaya milikna Jawara Lodaya Putih. Ngagunakan ilmu anyarna eta Gunung Kumitir tepi kahancur lebur rata jeung tade. Sing saha jalmana anu geus bisa ngapimilik ilmu sukma sakti tandaning manehna geus aya di tingkat nu paling luhur dina ilmu kanuragan. Ukur anjeun duaan anu tingkatanana sarua jeung setan ranca bangke. Sedengkeun tingkatan kami mah masih jauh aya di sana pun anjeun duaan. Jadi taya gunana lamun kami teh maksakeun diri pikeun ngalawan si Marundang. Hiji-hijina jalan ukur anjeun duaan anu bisa ngeureunkeun kaganasan setan ranca bangke. Ki Jama kadenge milu mairan. Kami embung miceunan sanaga, miceunan waktu, sarta miceunan nyawa cepuku. Kami ukur boga salamat nyawa. Jadi teu bisa dipake pikeun coba-coba ngalawan kaganasanana setan ranca bangke. Tuluy keur naon anjeun boga kampak setan kubur? Lamun masih ngarasa leutik di hareupeun setan ranca bangke. Nyawang Tresni, ceki Jama nyebut ngaran aslina Dewi Asmara. Usaka kaula teh geus hancur, sawaktu ku kaula dipake ngalawan Balai Kubang, pangawasa Pulau Tangkal teh anu mamaksa hayang ngawin incu kaula. Kaula ngorbankeun eta pusaka demi kasalamatan incu kaula sarta hancurna eta durjana Balai Kubang.
Kiwari kaula ukur boga kampak paranti mulahan suluhung anu daya gunana lamun dipake pikeun ngalawan si Ranca Bangke. Kayaan teh jadi jempling, taya nu nyarita kusabab maranehna karak harita ngadenge beja hancurna pusaka kampak setan kubur. Bareng cenah jeung hancurna urang-urang Pulau Tangkal. Hanjakalna taya saurang ge anu nyaksian kana tarungna Ki Jama ngalawan urang-urang Pulau Tangkal. Lamun sieug harita Ki Jama teu ngalawan urang-urang Pulau Tangkal, pastina mah Ki Jama teh harita bakal mantuan Sanjaya dina neangan panji-panji majid milikna Dewi Jempling teh. Gempungan eta teh lumangsung sapoe jeput. Pada dasarna kabehan neundeun harepan kayang suratan Parupa atawa Dewi Asmara pikeun ngeureunkeun ka kajemanana setan Ranca Bangke. Tapina dua tokoh anu ngaranna disegenan ku para tokoh kolot eta ngarasa kabeuratan pikeun narima pamentana para tokoh. Nya antuk nama hayang suratan Parupa teh cumarita. Jamuna ranjeun kabehan ngarasa teu sanggup pikeun ngaruweuhkeun si Marundang. Kaula bakal ngutus murid kaula pikeun ngalawan setan Ranca Bangke. Hah? Jadi anjeun bakal nicah murid anjeun si Sanjaya teh akibat mah? Ki Jama katempo rada reuwas. Henteu, kaula mah teu panuju. Lamun Sanjaya kudu adu hareupan ngalawan setan Ranca Bangke. Kuring henteu satuju pisan. Ceuk Sumbaruni. Sumbaruni katempo amak ngadenge Sanjaya bakal menang parentah ti guruna pikeun ngalawan setan Ranca Bangke. Kusabab Sumbaruni sanajan bari jeung cintana nyaeta ukur Ambon sorangan. Bertepuk sebelah tangan cek barudak Kiwarima. Tapi nambung lamun Sanjaya minangka jajakan nu dipika cintana eta tapi kacilaka sarta hancur lebur di leungeunna setan Ranca Bangke. Kunaon anjeun kacampu ambak pisan sanggeus ngadenge rancana kaula Sumbaruni. Cek hayang suratan Parupa bari tetep katempo kalem jeung tenang. Sanjaya teh budak kamari sore. Lain tandinganana lamun kudu ngalawan setan Ranca Bangke. Eta mah sarua bae jeung anjeun teh nyilakakeun murid anjeun sorangan Ki Padma. Walon Sumbaruni. Tapi kami mah teu salempang ngeunaan hal eta. Ceuk Dewi Asmara. Kami teu ngahariwangkeun kasalamatanna Sanjaya kusabab kami apal sakumaha kakuatan dirina. Kami percaya lamun Sanjaya mampu meruhkeun setan Ranca Bangke Sumbaruni. Dewi Asmara oge Ki Padma. Kadenge Ki Argapura nyarita. Kaula menta ieu perkara teh ulah dianggap remeh, sarta ulah dijieun kaulinan atawa heureuy. Bener ceuk Sumbaruni. Lamun murid Ki Padma si Jawara Pedang Dewa lain tandinganna setan Ranca Bangke. Bisa-bisa eta budak teh tiwas dina sakali geberaku si Marundang. Kaula ngingetkeun sakali deui teu pati-pati setan Ranca Bangke wani gantayangan deui. Lamun teu mibanda ilmu anu leuwih hebat dibandingkeun ilmuna anu 18 tahun katukang. Nya bener eta teh sarua bae jeung nicah murid anjeun bunuh diri Ki Padma. Sambung Ki Kandidewa. Di eta riungan teh hadir oge tokoh anu salila ieu remen babarengan jeung Sanjaya. Nyaeta Resi Pakar Pantun anu datang dibarengan ku Kadal Ginting palayana anu satia. Resi Pakar Pantun ngeureunkeun haharewasanana jeung Resi Badranaya.
tulipok milu nyarita ngagunakeun pantuna. Kembang genjer dicampur korma, diliwatna di jero dangdang. Udah nganggap remeh umur jelema, sakali gebrag bisa ngajapapang. Pantuna eta sifatna teh ngabela kana kaputusanana Eyang Suratan Parupa. Saterusna resi pakar pantun nyarita deui. Kaula yakin Jawara Pedang Dewa mampu ngayumpuhkeun setan ranca bangke. Asal sawaktu manehnya tarung ngalawan setan ranca bangke, kudu dibaturan atawa dibarengan ku awewe geulis. Kakuatan Sanjaya lain aya dina hadirna awewe geulis pakar pantun. Anjeun ulah nyarita sambarangan, sentak Eyang Suratan Parupa. Resi pakar pantun teu wani nembal manehna ukur bisa nyengir ngarasa era. Dewi Asmara harita kadenge deui sorana. Kakuatan Sanjaya hese tandinganana sarta teu babari pikeun dirubuhkeun. Sanajan ku tokoh kahot kawas marundang. Jadi sobat sakabeh teu perlu ngahariwangkeun kasalematanana Sanjaya. Terserah anjeun lamun kitu mah Dewi Asmara oge Ki Padma. Lamun anjeun duaan sakirana yakin yen mudin anjeun saimbang kakuatanana jeung setan ranca bangke. Ya kami bakal nyatujuan kana rancana anjeun duaan. Ceuk Ki Galak Gantung. Jangan bae kami teu apal di mana ayeuna si Sanjaya ayana. Tulung ka sobat-sobat kabehan. Pangneangkeun eta budak sarta bejakeun ngeunaan rancana kami ieu. Walon Eyang Suratan Parupa. Tapi kumaha lamun Sanjaya eleh sarta nyawana ngalayang? Ceuk Sumaruni katempo hariwang pisan. Dina kaayaan kitu, hiji bayangan kayas ngalebat gancang. Datang ke tengah-tengah riungan para tokoh, kolebat, jeleg. Saurang tokoh kahot anu taya dikieuna, anu tos kaceluk kawun aun kawentar gajana bria pamiarsa, saha wae oge para mancowor salam dunya tangtosna apal ka ieu tokoh. Ngadadak harita manehna hadir di tengah-tengah gempungan para tokoh kahot. Atuh kabeh ngagebeg reuas bari neuteup kabeh panon ge ka eta jalma. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh, di samping jangkung make kabayak kayas. Dangdan mani mencrang, dipulas ku wedak mani bodas. Bibirna ambu cuy dilipen setip. Pipina dibeureum-beureum, di shadow. Bari seuri nyarita. Punten ieu mah sanes culangung sanes cologog ieu teh nya punten pisan da ieu teh waktosna seep janten atuh riungan teh manyan teu aya susuguhna atuh bari balake serakan kana urap jago kata nepi kana awug tah mumpung ibinyana kaneut keneh ieu awugna oge tah wios datos bade ngiung-ngiung ieu teh bade tos magrib geura barukan nu saraumnya. Dede sok atuh tajil nantah ku awug ibi atan napi ku ieu tah ku kurau raos geura. Pohara pemiarsa. Kuno rojolna bisa ruwiti kana ieu gempungan urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya Galunggung dina jejer cariyos setan ranca bangke. Bagian kahiji eta napi bagian anu munggaran cag urang teudeun dihandeuleum sieum gesan sampeureun urang tunda dianjuang siang gesan aleun. Urang sampeur deui engke di bagian salajengna hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngantosannya satia ngadangukeun kana pedaran-pedaran dongeng aki.
Kukituna atur nuhun salam baktos kasadayana di mana bae ayana mugi aya dina kasinugrahan nya kabarokahan oge karahayuan. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nu tiasa kapiatur wengi ieu akina mit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.